Cik bener itu ngageron teh mah geron ku calung cik ajaran sok. Sok atuh buru. Aiman, musik geus eureun tuh tempo tunggang genang geus eureun. Nikmat padalang. Nikmat we. Sanes barisan. Ai bieu teh kamarana heula atuh. Panan padalang. Naon ya? Gua teh urang teh beak padalang. Nya meuli atuh. Pan karek dieusian bieu. Pan we ati padalang ge keur nepi bieu. Maneh mah HP we alus ku tauhan kumaha. Iya. Panan beak padalang duitna ge Dipake naon? pake daftar sakola tuh. Oke atuh oke aya dipake daftar sekolah mah. Atuh. Kela padalang. Naon? Ari urang teh dalam rangka naon ieu teh? Loba batur tinggal di menurung. Perbuatan siapa tuh teh? Ayo we atuh dibaca. Apaanan we atuh padalang nate? Tulisan nate baheulu padalang. Maknya lain buat tulisan di gedrik oge ah. Cara paleun nya sia. Naon? Euy. Kumaha ieu teh? Emang naon itu padalang gitu teh? Ya nya urang teh di dieu teh keur kenaikan kelas jeung pelepasan manuk Japati. Nah, manuk Japati atuh meureun pelepasan kelas genep atuh. Poho. Jalan di. Ya nya urang teh di dieu teh keur kenaikan kelas jeung pelepasan kelas genep. Jadi orang di dia kudu nanaonan. Ngahibur. Ngahibur penonton itu. Siap. Ngerti? Naon? Sarua. Ngerti. Ngeus atuh aya nama mumpung geus ngumpul nya. Mending aya nama urang perkenalan heula. Setuju teh? So, setuju. Sok atuh teh calungna urang tong make musik lah. Sok berat musik mah. Salah, urang lah. Sok lah gue maju. Kela padalang. Naon deui emang ningan kela jeung kela. Uang sapal ya nama. Naon? Lamun perkenalan anu panerik sareng kabagean. Eta sakumaha? Uang main nama yang pamimitina pokona mah. Maneh mah nya telat, nya nawar, sablung dasar. Pokona mah aku mah gak mau tahu hayang kahiji. Hei. Nah, nguruy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama abdi Den Boy. Kela. Banget goreng patut kieu sebut Den Boy. Lu bener ieu teh?
bae atuh padalang. Langan anti kolot seperti di masalah wae padalang. Ini baik ge atuh. Oh, geus atuh lain angsaeun. Sok atuh sok. Hello, what's up guys? Perkenalkan, name is Atta. Siap. Sudah. Dasar YouTuber sosokan bahasa Inggris nih mah. Alisnya. Kemana panggung lagi di dia? Kemana? Panggung lagi di dia, panggung lagi. Poh deh orang can perkenalannya. Masa katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu, bapak-bapak, nepangkeun Nabi abdi teh entuy. Nah, imane batur-batur alus ngaran teh. Urang Den Boy. Situ Atta. Nah, buat mana jadi entuy? Nyaken bae atuh, da eta mah anugerah alam Indonesia. Anugerah alam meuli makas pemandangan. Nya kumaha urang we atuh. Geus atuh lain apa pedalangan lah. Sok atuh guru. Assalamualaikum. Tuh duduk tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi naon? Kalagas. Naon di padalang? Naon maneh? Naon nyerep padalang teh? Ngaran urang teh Cep naon? Aduh, lieur urang Bagas aya ngaran naon? Sarua urang lieur eta. Ges. Pan aya nama perkenalan geus. Nyaho ngaran hiji-hijina. Penonton gengs nyaho. Omong atuh. Pan maneh teh meureun moal cicing poe di kelas genep meureun. Are ka jenjang lebih tinggi. Meureun maneh teh keluar SD teh nya boga. Oh, cobi anengkeun ka nonton. Nya cita-cita abdi teh yang jadi Pak Lurah. Anjir, alus cita-cita namun yang jadi Pak Lurah. Teu salah ieu. Oh, kena kitu. Yang jadi Pak Lurah. Tapi guys, maneh pantas jadi Pak Lurah. Kalau mau di jalan amut papanggih meureun. Pak mana Pak Lur? Kayak meureun amun papanggihuna di jalan. Ka mana Bu Lur? Genahnya. Naon? Gas. Ya, pan orang gasnya. Orang kayaknya kesintuy. Sok naon atuh? Mana buka cita-cita teh? Boga tuh padalang. Sok. Ya. Cita-cita orang teh hayang jadi jurnalis. Atuh meureun alus. Tuh. Lamun di jalan papanggih teh. Ka mana? Pajur. Alusnya. Alus. Kela. Mun ka istri maneh urang makarunya ieu mah. Ketemernya apa di jalan teh? Ka mana, Bu? Eta geus mentok sama apa? Tuh. Otak padalang maning geus tebalik gua. Nya tuntong bujur-bujur teuing atuh. Cek nu rada alus eutik itu. Naon? Bulis. Ngeunaheun atuh. Naon bulis? Ibu gelis. Kalagas. Ari jurnalis teh naon? Ayo sih. Yo, jurnalis teh juru nulis. Urang apa pagawean maneh mah? Eta ning di WC ning loba tulisan ning eta pagawean maneh eta tanya. Sok ngaco maneh mah. Jurnalis teh pokona nama tukang nulis atulah. Pantesan teh mau kurang dipipir loba tulisan ku maneh nya eta mah. Ka mana aya padalang mah. Geus ayeuna urang rek nanya ka si Atta ieu. Sok. Ada cita-cita maneh hayang jadi naon? Urang mah simple we sesuai passion. Naon? Tukang urut, guys. Bilang saya gini sih pakai kacamata ieu. Yang jadi tukang urut, bida loba job, guys. Nu nyeri suku, nu nyeri hulu. Kembali. Jadi.
Kela. Mana apa tuh? Iya saha? Di mana? Di handap. Tidak. Mana ka dina naonan ka dieu? Hayang miluan we. Kali we nya, kayaknya. Aing ngaran teh sangaran. Asep Pondok. Luas. Oh, bener pantes jeung awak. Terus jeung si eta tah, eta. Anjir sarua tingali jika dilanceuk. Anjir, jika kembar siap. Bulan sangrai bentang panon poe bisa sane bulan bugai bulan teang tunggal poe panon poe hayang Bagaikan burung dalam sangkar, maafkan aku sayang. Takut kehilangan cintamu. Takut kehilanganmu. Takut kehilangan dirimu. Aku takut hidup tanpa dirimu. Aku tak akan bisa, aku yang bisa hilang bila kau pergi meninggalkanku. Celok. Cintaku berlebihan, cemburuku tak beralasan, membuat dirimu tak nyaman. Maafkan aku sayang. Kemarin engkau masih ada di sini, samaku menikmati rasa ini.